Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatul lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Alhamdulillah. Puji syukur dicurahkeun ka Gusti Rabbul Izzati, ka Gusti rahmatan lil alamin, ka Gusti Rabbul alamin. Miwah jembarna ka para leluhur di tatar Pasundan nu ngadang hiang di ieu patempatan. Usik Gusti anu ngajadi pasti obahna anu kawasa nu geus ngajadi nyata. Lumampah ka ieu patempatan kalawan ku kudrat sinareng irodatna. Sanes bade munjung, sanes bade muja, tapi bade nyanjung kalawan ngajen. Kana sagala rupi pituahna nu parantos dicontokeunana, nu parantos diwariskeunana, nyaeta nyarungsum galur nu tangtu, narata sajarah panalar anu jembar, pikeun pibekeuleun lumampah di alam kahirupan ieu. Ieu nu parantos ngajadikeun ciri anu pasti hubungan urang sinareng alamna di jagat raya ieu. Kalawan ku pituduh Gusti nu muara dina rasa anu suci nyambungkeun ka alam semesta ieu. Yakin kalawan aya dinu kanyataan kasorang tur kaalaman, sadaya nu aya di sabudeureun ieu ngabuka memorina, mintonkeun dina perjalananana kahirupan masa lalu. Kalawan ku kudrat jeung irodatna Gusti, widi sinareng ridona, widina Gusti, widina alam, sinareng widina para sepuh sadaya, para leluhur, ngabuka memori nu araya di ieu patempatan salaka domas atanapi arcadomas. Nemongkeun budi pekertina, nembongkeun budi parangina, dina adab peradabanana, dina adat budayana, anu ngajadikeun ayat-ayat anu nyata, kitab-kitab anu langgeng, kitab nadat nu maha suci tah ieu kanyataanana. Pikeun pitutur sinareng pituah melebet kana alam rasa, pikeun lumampah supaya urang jadi manusia anu aya gunana, anu aya mangpaatna, gumelarna di ieu alam pawenangan.
tilu anu diamanatkeun ku leluhur nu disebat dina ajaran Sang Sakerta Trihita Karana, hubungan urang sareng Gustina, hubungan urang kapapadaning hirupna kalawan hubungan urang ka alamna. Ieu tugas ti Gusti Nu Maha Suci hakikatna. Sabab jelas Gusti Nu Maha Suci tos ngajadikeun bumi langit katut sagala anu aya. Ku ayana bumi katut sagala nu aya pikeun tempatna urang gumelar dina alam kanyataan anu ayeuna. Sadar urang ngagaduhan leluhurna, urang gaduh karuhunna, ajaran-ajaran di tatar Pasundan, ajaran-ajaran Nusantara, adiluhung peradabanana, nembongkeun kamanusaan anu sajati. Salakadomas mangrupakeun hiji pusaka. Sanes pusaka anu katemong ku alam paninggal lahiriah, tapi pusaka anu muara dina batinia, ageman jeung pangartina adiluhungna. Leluhur mintonkeun dina conto agemanana daripada biluk kadeungeun, daripada nuturkeun anu can pararuguh, estuning kukuh pangkuh mempertahankeunana toh pati jiwa jeung raga. Sabab keyakinanana dina ageman kagustianana, keyakinanana ka dirina, keyakinanana ka leluhurna, itu sangat luar biasa. Hei sadaya sewesiwi tatar Pasundan Nusantara. Urang ulah ringrang, urang ulah sieun, nuturkeun langkah-langkah para leluhur, para karuhun anu nungtun kana kagustianana, anu nuduhkeun ayana Gusti, anu netakeun kaimanan jeung kayakinan. Urang ulah nyangka kupur bari urang teu sadar aya dina kakupuran. Urang ulah nuding kafir bari teu sadar urang aya dinu kakapiran. Urang ulah waka nyangka murtad bari urang keur aya dina kamurtadan. Sabab urang mangeran kana hurup, percaya kana beja, yakin kana dongeng, tapi pedoman urang kaluar tina dirina. Pangarti urang linglung kana saluareun dirina anu ngajadikeun wujud Gusti anu pasti Jatna Nu Maha Suci. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habil warid. Gusti geus eueuh antarana, Gusti teu nyieun antara. Allah nu ngaliputan kasadaya anu aya. Bumi langit katut eusina aya dina liputan Jat laisa kamislihi. Naon anu dijieun antarana? Ieu keyakinan pituduh nu geus digelarkeun ku para leluhur urang.
ieu pangarti anu geus dilahirkeun ku leluhur urang. Hubungan antara urang ka Gustina nu disebut hablum minallah. Hubungan urang jeung papada hirupna nu disebut hablum minanas. Hubungan urang jeung alamna nu disebut hablum minalamna, nu disebat trihita karana. Dugikeun ka ngabentuk dina jiwa urang, dina kapribadian urang, sifat tri tangtu di bumi. Hiji, karamaan, nu ngandung harti ketuhanan, kagustian, kaalohan, kumaha nu nyebut. Anu kadua, hubungan atanapi tungtunan dina kahirupan, keagamaan, budaya, adat, tradisi anu ku urang dijalankeun, sehingga masuk kana penjiwaan, ngabentuk kana tekad, ucap, laku, jeung lampah nu ngajadikeun rahmatan lil alamin. Akur jeung papada dulur, akur jeung papada batur, akur jeung sasama hirup. Sifatna karatuan anu menata di alamna, ngabeberes alam, gunung, daratan, jeung lautan teu diruksak. Lir ibarat dulur-dulur urang anu nata, ngajaga, ngariksa ieu titinggal para leluhur, ngarawat ieu situs para leluhur supaya sajarah di Nusantara, sajarah di Pasundan teu ilang karana. Urang sing sadar, urang sing eling kana wiwitan, urang sing sadar kana kanyataan. Sabab Gusti Nu Maha Suci ngajadikeun sakabeh anu aya, anu sakumaha diterangkeun dina surat An-Nisa ayat 13. Yen Gusti Nu Maha Suci ngajadikeun lalaki jeung awewe kalawan berbeda-beda bangsa, beda-beda suku, tujuanna hiji, kudu saling mengenal, saling pikanyaah, silih asah, silih asih, silih asuh. Mugia dina ieu papatah ti Salakadomas sing ngajantenkeun tungtunan kanggo urang sadayana, sing jadi pangarti pikeun kabukana jati diri urang salaku ti tatar Sunda Nusantara. Islam silih wangi, Sunda sajati. Pedoman anu pasti anu nyalametkeun urang ayeuna, nentremkeun kana jiwa, nenangkeun kana pikiran, ngendalikeun kana nafsu, sehingga urang lumampah teu angkara murka ngaruksak barang nu aya jajadian Gusti Nu Maha Suci, teu ngaruksak kana harta nagara dimumule ku urang ieu harta nagara ku urang teu diruksak demi urang kasarakahan. Wahai sadayaning dulur-dulur, mangga urang terapkeun budi pekerti, budi parangi anu dicontohkeun ku para leluhur urang, leluhur ti tatar Pasundan parahyangan Nusantara. Rupina sakitu dina ieu piwejang muga sing ngajantenkeun tungtunan. Hapunten anu kasuhun, paralun, sampurasun. Salamun.